Mang, cenari bulan puasa jurigna di taralian. Nya, bulan puasa mapan bulan suci. Jadi jurig-jurig teh di taralian cenah jai. Kayak dilepaskeun deui geus lebaran. Lah, wadul, ngajai kamarian po jurig, Mang. Di meni Di warteg. jurig naon di warteg? Duka, Mang, da pokona ngaralayang. Teu napak. Nu kitu mah jurig bungkeulekan. Sia teh siga jual paling oge anjir keur godin. Mantap sia mah. Terus mana naon ke warteg? Godinnya kehead. Henteu. Bener. Brad, didinya apa tuh kata tangga orang? Orang patut ningan, mau begat najat cingok. Bisa we ya kabatur aya si Kosim. Beungeutna jiga cingok cenah. Heuh kumaha gitu? Udah paksa Brad, Brad yang dia nonton dengan rodok. Kan orang heran eta jalma, pelet nanti menang di mana? Payu teuing ka wewerna Brad. Mah nya sih teh. Asli. Ayo goreng patut. Nggak poe pun tak ganti eta wewerna. Kamari ieu nya mawan bukna pirang. Tadi mawa awewe gelis berjilbab. Kata teman mas soleh daek we eta Beunghar meureun. henteu Brad, asli biasa-biasa beungeut naik goreng patut deui. Urang mah leuwih nekat nama eta jalma. Leuheung parawannya jeung randa. Ieu mah pamajikan batur diembatkeun wae. Kumaha coba lamun ngadat eta salakina payu-payu teh eta jalma. Lain saha teh nu keur diomongkeun teh saha tatangga di dinya saha itu? Ah da moal direk Brad. Si Muad apa teh nu gigireun imah urang? Nying. Nya heueuh atuh sia teh Kosim. Pan si Muad mah sia teh ojek. Ojek di pengkolan eta anjir. Parah aja ya si Kosim. Ya. Please kos. Konsep da tukang ojek memang kitu kos. Arek saha wae nu numpak. Paribasana anjir rek demit oge nu numpak dibonceng we atuh. Parah aja si Kosim ieu. Nyaho konsep ojek-ojek acan aing si Kosim mah ampun teuing. Parah aja si Kosim ya. Geus 2 poe teh nempo video di dinya. Brad ngaliwat kana beranda, upload teu boga. Ente boga anjir, dirinya teh apal di. Email aing dibajak deui anjir. Iraha Geus 2 poe puguhan anjir. anjir Brad, watir si email diculik bajak laut makannya bajak laut mah serem aja panona hiji nya. Urang sok nempona film-film pasti angklung-angklungan di tengah laut. Kudu lapor ieu mah Brad ka polisi. Anger anjir geus halu ieu si Kosim. Please kos. Anjing meni rempak-rempak teuing dinya anjir. Ya. Si bari lagi jeung lain si email anjir lain ngaran jelema atuh email teh. Email nyaho teu email. Gmail geuningan gmail.com nyaho teu akun anjir akun urang. Dibajak lain masukna lain ku bajak laut deui. Si aing parah aing si Kosim ieu. Semua balik anjir. Brad, bejana harga bensin turun aja nanya Brad. Heeh. Ning nyaho? Eta Brad, ada tina berita gini Brad. Oh. Turun, Ceng. Lumayan turun 200 nya. Nya Brad. Hari intinya Brad eta ngisian bensin sok di mana Brad? Maksudnya di mana kumaha? Itu jadi pom itu. Di mana kumaha? Kapan pom teh? Warna-warna Brad. Aya pom ini, aya pom gede Brad. Oh. Orang masuk di Pertasop. Orang mah eta teh Pertasop teh antara pom ini jeung pom gede maksudna tengah-tengah lah, pom meujeuhna lah. Di Pertasop urang. Kumaha deh? Eta mah tuh jang kana pembangunan perbeuteungan meureun Brad. Eta mah Pertasop mah. Itu ngeusian bensin, Ceng. Ngeusian bensin sarua.
Henteu jang pembangunan jangka beteng henteu. Lain rumah makan lain. Maksudnya kumaha itu? Ari sopna eta Brad. Sop buntut tawa sop iga. Anjing. Paingan aing teu ngarti atuh. Ceng. Maksudna kumaha ngajelaskeun si saroceng ieu? Ya lain sop buntut sok iga atawa sop buah teh. Pertasop disebutna teh pertasop. Sarua pom bensin ngan pom bensin nu meujeuhna. Henteu gede teuing, henteu leutik teuing, Ceng. Saroceng anjir. Anger ieu geus belep kieu ya. Hah bisa wae ieu ya anjir. Imuning ya. Brad, aya didinya ke lamun ngawinkeun. Heeh. Ek tatanggapan moal ek nanggap naon sugan? Ya pasti atuh anjir hajat mah aing kudu mewah. Dangdutan aing mah paket lengkap geuningan kuartet geuningan lengkap tuh pokokna mah aya drum aya suling aya gitar karar itu. Dangdut kamonesan. Nya heueuh atuh. Pasti eta mah guys. Tapi cek urang mah Brad, sapada-pada panel kamonesan dangdut kamonesan alus, ulah hayang nanggap dangdut mah euy. Kaditu napan sok jadi band anjir. Jadi band kumaha dangdut teh. Dangdut beda jeung band atuh. Pan kadituna baru sok ribut anjir aya dangdut mah, gararut teh anjing. Kan atuh sok jadi benjo atas gede kieu. Benyol banyot atuh teh mah. Mana wae aing kosim ieu. Moal aing marek nanggap wayang aing mah bisa garlut bener. Nanggap wayang aing. Ah cek kosi mah wayang ge ulah Brad. Asli. Ulah naon? Ulah Bisi garlut. wayang. Bisi garlut. Heueuh da wayang mah garlut kos. Ya, entong make jeung ngaluarkeun bobodoran eta anjir geus teu rame, geus basi nu baheula. Heueuh nyaho aing ge wayang sok gelut si cepot jeung buta gelut. Penontonna mah tara. Manya kosim ngaluarkeun bobodoran baheula tuh kosim gitu loh mantu masa kini Brad. Anjing, masakin ieu. Ye, pangna di dinya ulah nanggap wayang heueuh. Dalangna teh sok purunyus anjir teu dikodokan ningan. Kumaha sia lamun pas Sri Kandi anjir di emak-emak ku dalangna pelecehan seksual kadituna. Anjing. Helin? Si laing lamun nu jadi naon teh dalangna pasti anjir purunyus. Didinya mah lain ngemak-ngemak Sri Kandi anjir. Ngemak-ngemak ieu naon teh naon teh ngaran teh sinen pasti naon ieu. Tak si ieu mah teu tulus jadi dalang baheula. Moal aing moal tetanggapan. Aing mah rek nanggap ieu we, moal dangdut, moal wayang, rek nanggap doger monyet we aing mah. Ya, Satuju kosim. Karesep eta kosim. irit resep. Doger monyet. Nya, cek aing kosim. Favoritnya teh. Ini heueuh, aing kan nanggap doger monyet 7 poe 7 puting. Canepin ka ngalungsar mah anjing monyetna ku aing ditangap. Kalem we kos. Favorit doger monyet cenah ieu anjing. Hah, bisa wae sun gokong ya. Brad. Ari tadi hadir teh Brad. Acara naon? Engko tadi teh Brad. Hari Santri Nasional. Oh. Ya itu atuh da urang mah lain santri, san pernah monok urang. Aceng mah kieu ge Brad. Pernah mondok sia Brad. Pernah monok cenah anjing. Iraha satepan urang teh digedekeun teh bareng. Dinya teh aya wae, ngapoe ge di imah teh. San pernah didinya pre. Ulin. Keur harita geuning Brad. Pas nganter anak tatangga Brad. Kan aceng kapetingan di ditu di pasantren Brad. Nya mondok Brad. Ngenong nu kitu mah. Ngenong. Terus ayeuna lamun misalkeun jelema ngenong di pasantren sapoe eta bisa disebut santri? Nya henteu atuh. Eueuh sedalan santri eueuh nya guys nya eueuh. Mun santri anya disosontok ge teh. Saroceng dasar anjir.